Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu pamirsa sadayana, perkawis pahala ganjaran saum urang ku Gusti Allah teu ditangtoskeun sakumaha-sakumahana. Sakumaha pidauh Allah anu langsung dicarioskeun ka Kangjeng Nabi, wa ana aji ubihi, kami anu males ngaganyar kana eta saum. Benten sinareng ibadah anu sanes na upami anu sanes mah hiji kasayan tiasa ditangtoskeun kana 10, 70, 100, 700 bahkan ribuan kasayan. Tapi ibadah saum ku Gusti Allah teu ditangtoskeun sakumaha-sakumahana. Teu ngajadikeun hiji perhatosan kanggo urang sadayana. Dina ngalaksanakeun saum ieu kedah hati-hati. Sapertikeun urang kuli di nu beunghar, cek nu beunghar jang nya abdi juragan isukan maneh gawe damel naon juragan kuli macul sakumaha buruhanana juragan 60.000 sabedug. Tinangtu isukan nalika digawena bakal sarua wae jeung digawena di batur. Naon sababna? Sabab buruhanana sarua 60.000. Tapi lamun cek juraganana jang pokona mah maneh isukan gawe urusan buruhan ulah dipikiran ku maneh kumaha agan. Tinangtu nalika digawena urang bakal ati-ati. Naon sababna? Sabab pagawean urang eta nangtukeun kana gede jeung leutikna buruhan ti juragan, nangtukeun kana diburuhan jeung henteuna eta pagawean urang. Lamun wae kapake ku juragan pasti bakal leuwih gede tibatan buruhan biasa, ngan lamun teu kapake bisa jadi eta buruhan teh leuwih leutik tibatan buruhan biasa, bahkan bisa jong pagawean urang moal diburuhan ku juragan. Laksana puasa ku Gusti Allah teu ditangtukeun sakumaha-sakumahana eta ganjaranana. Tinangtu urang kedah hati-hati dina ngalaksanakeun saum eta. Naon margina? Sabab saum urang nangtukeun kana gede jeung leutikna ganjaran ti Gusti Allah, nangtukeun kana diganyar jeung henteuna puasa urang ku Gusti Allah. Lamun wae kaange ku Gusti Allah, insyaallah ganjaranana bakal leuwih gede tibatan ganjaran biasana. Ngan lamun teu kaange ku Gusti Allah, puasa urang bisa jadi leuwih leutik ganjaranana tibatan ganjaran biasa, bahkan bisa jong puasa urang moal diganyar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab Rasul geuninganan kantos ngandika, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atsu. Loba ti jelema anu paruasa teh ala kadar boga naon lapar jeung gahga wungkul, ganjaran mah nol besar. Akibatina naon? Akibat urang teu bisa ngajaga anggahota anu lainna. Memang beteung puasa nahan lapar, memang ti koro puasa nahan gahga, tapi lisan panon jeung ceuli henteu ngilu puasa. Lisan anger ngomongkeun batur, anger ngabohong, anger ngadu-ngadu, anger sumpah anu palsu, panon anger nempok kanu haram, ceuli anger ngadenge anu dicacad ku sara, atanapi nalika buka kaasupan ku barang subhat atanapi haram, mangka eta puasana teu kaange ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, tinangtu nol ganjaranana. Urang ala kadar ngagaduhan gahga jeung lapar wungkul. Mugia dina sepintas kilas ieu aya manfaatna renungan kanggo urang sadayana. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.